Dina hiji poe itung budak awe kampung nu kakoncara goreng patut kersa sapu halaman imah. Saenggeus eta manehna buru-buru asup ka imah mawa baju kotor nu bakal manehna seuseuh di walungan. Pas di jalan manehna papanggih jeung Nyi Endit jeung salakina eta jalma nu sok mineng ngahinaan si Iteung. Ya we yang patut ngelewat. Iteng, mana rek nyeselain? Ya sakalian pangesekeun urang. Hapunten Nyai abi nuju rusuh bapak nuju teu damang. Si Iteng, awas ya mun boga pangabutuh ka urang. Teras eta Nyi Iteung tuluy lempang sangkan rek kawahangan rek nyesel. Pas di jalan rek initkeun manehna teu kahaja paturhuk jeung Buyang Kasep uih ti kota. Alah cuk abi. Bios neng ku apang nyenakeun. Biasa teu kedah teu nuhun. Dengan pertama awal aku berjumpa seolah-olahnya Gusti meuli kieu-kieu teuing hirup abi. Banget goreng abi oge hoyong gadung rupana saya. Adi pas bentan si aya mah atuh bakal pakai. Ibu-ibu tinggal ibu-ibu. Aya budak goreng, geus magoreng, nyisutna sorangan. Bukanna pikarinyaan we. Mana teh dek naon nyisut ieu? Geus we tong nyiseuh ai mana. Dina hiji waktu Iteung nu keur capek kana hirupna ujung-ujungnya ngadangu aya nu ngaharewos. Ya Allah, kieu-kieu teuing hirup teh. Manya abi kudu ini ka dukun mah geus. Sosok Kagoda ku setan Iteung mutuskeun ka dukun. Saenggeus nempo sabunderan Nyi Iteung tungtungna asup ka jero imah dukun. Leres kitu ieu teh bumi dukun. Abah geus nyaho maksud maneh ka dieu rek naon? Emang abahnya naon ngeunaan kuring? Kuring nyaho maneh sok dihinaan ku sabab beungeut maneh goreng patut. Abah abi ka dieu bade nyuunkeun tulung. Abi ka dieu hoyong nangis susu. Dukun teras maca mantra sareng ngamimitian ritual. Saenggeus kitu dukun mitah Nyi Iteung netep enteung kana kendi nu eusina cai kembang 7 rupa.
Bener kuring aya nanggeus geulis. Moal aya anu bisa ngahinaan kuring deui. Ingat iteng tong sakali-kali ngalanggar aturan nu geus kuring bere ka maneh. Tong pernah ngagunakeun kagelisan maneh jangan deketan atawa ngahancurkeun hubungan batur. Mohon Abah. Saenggeus kitu, Iteung balik ka imahna bari jeung beungeut nu geus barubah jadi geulis. Pas tepi ka imah Assalamualaikum. Salam. Balik ke saya i. Abi Iteung Bapak. Astagfirullah Iteung, nah mana jadi robah kieu? Hapunten Bapak. Abi tos teu kieu dihinaan keluarga. Abah Iteung nyarekan bebeakan tapi manehna oge ngerti lamun si Iteung kieu teh gara-gara hinaan warga kaisukana jiga biasa Iteung mereka sawah. Ayeuna urang geus geulis. Pasti Kang Junet kapicut ku geulisna urang. Pasti Iteung ngaliwat ka hareupeun pos anu sok dijadikeun tempat nongkrong ku para lalaki di kampung eta. Lalaki nu keur narongkrong langsung reuwas jeung ngahuleng kusabab nempok kageulisan si Iteung. Tapi maranehna can nyaho eta si Iteung. Neng balik kemana? Nah, mana meninggalan? Sana seorang dia nya. Abi orang dieu Nanya, emang neng teh saha? Abi Iteung putrana Bapak Asep. Kerengenah ngobrol Iteung ningali nyendit lempang nyamperkeun manehna jeung Kang Junet. Nya. Halo sia Kang. Urang di imah barang gawe. Mane kakak di dieu cicing jeung awewe. Dengikeun heula nyai. Ieu si Iteung budak Abah Asep. Mana si Iteung? Asa mau mungkin Naon? Ayeuna abi lagi geulis ti nyai. Halah paling ngage make susuk sia mah. Ngerasa nyeri hate si Iteung ninggalkeun dua jelema eta. Hiji poe Iteung nu geus robah jadi mojang geulis jadi pohokana larangan nu kuduna manehna patuh. Beuki dieu si Iteung beuki mineng ngadeuketan ka lalaki di kampungna. Malahan manehna secara terang-terangan nyamperkeun si Junet nu geus boga pamajikan. Iteung ayeuna mineng ngobrol jeung lalaki di pos tanpa Iteung sadar yen bujang nu teu kahaja papanggih di tepi walungan sebenarnya resep ka si Iteung. Dua jelema eta terus nyindiran si bujang anu terus nempokeun fokus ka si Iteung. Ngicep bujang ningali awewe geulis teh. Kaek napanya jang awewe sageulis ieu. Saeutik demi saeutik Iteung mulai boga hubungan terlarang jeung si Junet. Iteung pohokana sarap anu dibejaan ku dukun pas manehna masang susuk. Hiji peuting Iteung ngimpian manehna leungit di leuweung jeung papanggih dukun. Tapi teuing kusabab naon si dukun katingali jiga genderuwo. Abah, Teung kunaon maneh ngalanggar aturan nu ku urang geus dibere. hampura abi Abah. Maneh geus ngalanggar aturan, jadi ayeuna maneh bakal menang balasan tina kalakuan maneh. Saenggeus kitu Iteung kahudangkeun jeung kondisi awak nu geus arara teu panas jeung bareureum. Si Iteung lompat ka wahangan jeung ngaleungitkeun panas awakna. Iteung ngaceburkeun awakna ka wahangan. Para ibu-ibu ngariung ningalikeun si Iteung anu ngaceburkeun awakna bari jeung bingung. Saenggeus eta Iteung balik menta hampura ka bapana. Panas! 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 Itu si Iteung kunaon? Azab eta mah loba dosa ka Gusti Allah gara-gara masang susuk. Bener abi jeung batin kan si Iteung ge mah. Orang patut kalau hayang masang susuk yang salah kita.
nya abah bae we anu geus manggeus we aya nama urang pun bisa sabar nya. Mohon hapunten abah. Sanggeus menta hapura si Iteung jeung bapana papangih jeung ibu-ibu julid nu sok ngahina si Iteung. Sanya ang kamari anu banget nak kaduruk. Hah, karunyakeun mah goreng, beki goreng. Pas keur mapatahan si Iteung jojol aya bujang kasep datang nyamperkeun si Iteung jeung bapana. Jeung teu kuna naon? Abi teu kuna naon ah. Atos Iteung ulah ceurik. Aya di dieu. Emang aa teh era ku batur. Jujur tina jero hate aa teh tos resep ka Iteung, tos lami. Kumaha kondisi Iteung ayeuna? Emang aa narimakeun Iteung. Iteung geus dihinaan ku batur goreng patut emang aa teu isin. Iteung, aa sayang ka Iteung. Tah ini mah geus we kieu kawin we. Sakitu carita si Iteung nu kasohor goreng batur sanggeus eta si Iteung hirup bahagia jeung si bujang nu narimakeun sagala kekurangan manehna. Oh atuh. Tong sekali-kali ngagunakeun Anak.